Assalamualaikum, sampurasun guys. Ayeuna orang karek ulin di Dadaha. Paling terang kumaha wae arurang ulin di Dadaha. Yuk tuturkan terus vlog arurang di Dadahanya guys. Cek ida. Yo guys, ayeuna urang geus pasah ekspor heula. Nah, jadi guys di Dadaha teh selain tempat kaulinan bisa dipakai tempat jeung olahraga. Sampurasun. Orang bade joggingnya meh sehat. Saya nu main baseball guys. Saya nu main dia Cilaboy. Yo, jadi loba nu main. Tuh tempo tuh main motor, motoran. Naik keterangan